Naon deui sia koplok ngomong teh teu baraleg si anjing sia mah. Aduh, keder sia mah goblok. Geus ngopi acan ngomong kitu teh anjing sia teh. Nyebutkeun aduh ka para pendukung Pak Dedi mah eueuh gunana anjing. Ari sia keder goblok geus keder hirup. Goblok ieu dengekeun ku sia nya yeuh pendukung teh lain eueuh gunana ai pendukung teh ngadukung ka perjalananana pagawean gubernur eta pendukung lain eueuh gunana goblok. Gunana pendukung supaya pemimpin teh semangat dalam segi bekerja koplok sia mah teu baleg sia mah hirup teh koplok sia mah ngomong teh ka mana wae disebutkan nya istilahna ieu mah sarua we jeung ka aing merenya nyebutkeun aing eueuh gunana sia mah aya goblok aya gunana aing ge atuh aing mendukung goblok ka pekerjaan gubernur eta si goblok sia mah ari ngomong teh ka mana wae acing hade-hade ari ngomongnya ulah sangeunahna sia teh goblok ngomong teh pake otak saeutik mah atuh sia teh ulah kaos bagong anjing ah.